Perkenalkan, nami Abdi Adi Prido Kristanta guru sinya. Abdi hayang ngejelaskan ngeunaan pakeman bahasa. Pakeman bahasa, istilah pakeman bahasa teh sok disebut idom. Asalna tina bahasa Yunani, idos artina khas, mandiri, khusus, pribadi. Pakeman bahasa nyaeta wangunan bahasa anu khusus tur mandiri sarta harti nu kandungna teu bisa dihartikeun sajalan terana nurutkeun harti tata bahasa. Wanda pakeman bahasa. Wangun pakeman bahasa kabagi jadi sababaraha diantarna hiji babasan, 2 paribahasa, 3 karakitan, 4 lantip kecap, 5 kiasan, cacanduran, uga kacangkerasala repok. Babasan nyaeta ungkara winangun kecap atawa katentetan atau frasa anu susunana geus matok tur ngadung harti hinjeunna. Contoh, hampang birit babari dititah. Paribahasa nyaeta ungkaran winangun kalimah atau klausa anu kekacapan katut susunana geus matok. Maksudna geus sapugu biasana ngandung harti babadikan minangka siloka lakuning hirup manusia. Contoh, adat kakurung ku iga TB. Cacandran nyaeta panataan tempat anu dibalibirkeun. Contoh, Cianjur kata lunjuran artina ngaleuwihi Sumedang ngaranganna artina ting tangkal anu daunna maruragan. Bandung heureun ku tangtung artina loba wangun anu laluhur. Uga nyaeta terujuan anu aya patalina jeung parobahan penting. Babakuna paparobahan kaayaan negara atau daerah. Contohna, jaga mah barudak saja jalan di tiungan. Di tiungannya baktina aya akareta api. Kencang carita beja. Mun geus aya balabar kawat. Buktina aya telegram. Sekian dari Abdi. Apabila aya kesalahan tina ucapan Abdi, mohon dimaafkeun. Sampurasun.